teristimewa guru kita Abah Kiai Haji Jamaluddin, kudu panjang aya alipan. Jamaluddin, lamun Jamal ontak mana nadir. Kiai Haji Jamaluddin SHMHSOS. Mudah-mudahan Ki Jamal sehat panjang umur. Sing dipaparinan kasobaran. Kunaon pasea jeung pamajikan ngamuk di dieu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Yang mulia guru besar kita Abuya Kiai Haji Thahawi Romli, semoga beliau dan keluarga besar selalu sehat panjang umur. Para kiai, para asatid, Sohibil Bed, Kanda Abah Kiai Haji Sopa, dan seluruh para kiai kampung Saga, teristimewa guru kita Abah Kiai Haji Jamaluddin, kudu panjang aya alipan. Jamaluddin, lamun Jamal ontak mana nadir. Kiai Haji Jamaluddin SHMHSOS. Mudah-mudahan Ki Jamal sehat panjang umur. Sing dipaparinan kasobaran. Kunaon pasea jeung pamajikan ngamuk di dieu. Insyaallah. Bapak Camat beserta unsur muspika, Bapak Babinsa, Bapak Hijidenon Binamas, dan panitia penyelenggara, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan urang ku Allah dibere panjang umur jeung ibadah, jembariji jeung ibadah, anak soleh-solehah, mautna husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah rahimakumullah, betapa luar biasa syiar lewat Isra Mi'raj sehingga nu sibuk sesibuk apapun penting ieu hadir. Sampai kajin dibawa ku Ki Jamal tadi. Perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan metafisika, sudah di luar adat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalakon pulang pergi 2 bulan, mun naik onta, eta ge mun ontana teu nyeri suku. Masjidil Aqsa itu Palestina, Biladul Anbiya wal Mursalin, tanah para nabi dan para rasul. Di situ ada agama samawi, ada Nasrani dengan gereja Golgota yang diyakini di situ Yesus disalib. Dalam keyakinan Nasrani Yesus disalib, padahal wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidak disalib, tidak dibunuh, walakin subbihalahu, yang dibunuh itu adalah Yudas Iskariot, murid Yesus yang khianat kepada Nabi Isa alaihi. Tapi kekeh wae Nasrani mah. Nabi Isa itu mati. Kekeh bae akidahna salah. Nabi Isa itu anak Tuhan. Tuhan itu Trinitas Tritunggal, 3 dalam 1. Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ai kitu mah Tuhan boga besan. Di samping Masjidil Aqsa ada tembok. Yang tembok itu, dinding itu rapat dengan satu masjid yang bernama Masjid Buraq.
karena di situ pernah buruk dicangcang rek Mi'raj. Di tembok eta teh disebut tembok ratapan. Orang Yahudi ibadah di dinya, meratapi keadaan. Jadi Islam di Masjidil Aqsa, Yahudi di tembok ratapan, Nasrani di bukit Golgota. Islam punya Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ada mihrab Nabi Zakaria alaihi salam, ayam mihrab Umar bin Khattab, ayam mihrab Salahuddin Al-Ayyubi, karena Salahuddin Al-Ayyubi sosok yang memerdekakan dan merebut kembali Masjidil Aqsa dari tangan kafirin Nasrani yang dulu Masjidil Aqsa bawahnya dijadikan kandang kuda, atasnya dijadikan tempat raja dan pesta pora mereka dengan keadaan mereka seperti perzinahan dan minum-minuman keras. Na'udzubillahi min. Tapi kuari dek asup ka Masjidil Aqsa kudu make paspor. Ya. Dek subuh ka Masjidil Aqsa nu ditanya paspor. Jeung biadabna polisi Israel, satu pertanyaan di antara pertanyaan, you love Israel? Cak saha kula teu bisa ngomong Inggris Ki Jamal. Waduh. You love Israel? Pertanyaan yang membuat kita bingung. Dijawab salah, teu dijawab. Dijawab love salah, dijawab no bermasalah. Untung Haji Fudoli boga guru Abah Haji Sopa, pekong balaraja tapi bicarana rada Jawa. Bener Abah Haji Sopa? Gitu ya. Lah iya. Barang kula ning kono tekang ning gerbang Masjidil Haikuku Aqsa ku ya. Nggih, anak polisi ku ngegawa betil, dawa-dawa bedile we. Lah iya. Bedile gede-gede. Wedi kitane we, masyaallah. Ngedelang bedil wedi kitane masyaallah. Pas ditakon, "You love Israel?" Kita jawab ora. Sebodoh amat lah. Iya, dewek orang ngerti kok. You love Israel? Ora. What is this ora? Ya ora, jadi kita ora-ora ira mananya bae. Sebodoh orang ngerti mah kita mah ditakon wis jawab ora. Ngomong bae gua ngaleos bari ngomong Jawa teu ngartieun maneh, Pak. Walaupun polisi Israel hebat cenah, ternyata bodoh teu bisa ngomong Jawa. Lah iya. Kita mau ngomong Jawa bae wis, orang ngerti dhewe ke. Lah dheweke nakon you love Israel dijawab salah, orang dijawab salah, akhirnya ngomong Jawa bae wis lah bodo amat. Lah wis ngomong Jawa bae wong iki ya. Ngerti ta ora? Ya wis bodoh lah. Masya Allah. Tuh. Maka bersyukur orang cicing di Indonesia. Dek wayah kumaha bae ka masjid aman. Sholat subuh dek gudang jam 3 ka masjid aman, dek jam 4 aman, dek pas adzan subuh aman. Saking amanah rehe masjid diurang. Padahal nutarhim geus gogorowokan be ya hayo. Ya qayyum la ilaha illa anta. Urang dek HSG ngadenge anca leuwih mantep HS na. Dek hudang ngadenge anca atuh tunduh deui. Hebatnya Indone di negara Islam mana ge moal aya nu ngahudangkeun subuh kos diurang moal. Jordan can pernah ngadenge, di Mesir can pernah ngadenge, di Arab can pernah ngadenge, Indonesia doang. Wapa waya subuh, hudang jam 3 lewat, kuari jam 4 lewat na jauh ke keronjo. Indonesia doang. Nuboga tarhim Indonesia, nuboga rajaban model koskia Indonesia.
nuboga haolan koskia Indonesia, sekalipun orang-orang yang sekarang mengklaim paling sunnah, menentang ritual kita, haolan dan lain sebagainya, bahkan mereka menganggap kembali kepada Quran, kembali kepada Quran. Kalau tidak ada dalam Quran, jangan dilakukan. Kalau dalam Quran tidak ada, jangan kita lakukan. Arisia sok ngadahar kangkung emang manggih dalil di Quran. Jauh tak kangkung dina Quran, tapi di dahar kumanana. Jangan pernah orang ngadengnya kayak fikri maca Quran. Wa yahillu kangkung wal genjeru pucuk mede. Ayo di Quran, Bu. Inna sommayya wa ayam gafrik. Ayo di Quran, Bu. Ayat apa? Atuh setan mah jenggot doang dicok, tarang doang hidung, karak boga tarang hidung ge sombong di urang mah kiai lain tarangna di kawak-kawak hidung kabeh. Terus kumaha tuh cenah ngadahar kangkung jatah di Quran kangkung teh halal. Tanya ka santri, al kangkung halalun li annahu tahirun la yadurru wa kullu tahirin la yadurru halalun yuntiju. Al kangkung halalun, hakan kangkung ulah eleh kumarmut. Bersyukur wali songo dakwah, lalu dilanjutkan oleh para ulama, lalu dilanjutkan oleh para habaib, lalu dilanjutkan oleh para kiai. Kiai, habaib, ulama itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kiai, habaib itu tidak akan pernah bisa dipecah. Darah daging Indonesia. Indonesia punya ulama, Indonesia punya habaib, Indonesia punya santri. Kalau tidak ada ulama dan habaib, niscaya negeri kita akan seperti negeri-negeri sana. Betul? Satu-satunya negara yang penduduknya mayoritas Buddha dan Hindu tapi beralih kepada Islam tanpa pertumpahan darah, hanya negara tercinta Republik Indonesia. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. Allah, 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 Allah. La ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Jibril, Israfil, Israel, Munkar, Raqib, Atid, Malik, Allah, 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 la ilaha Allah, 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 la ilaha illallah. Kahiji kadua Nabi Idris, katilu Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima
kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishak sepuluh Nabi Yakub sebelas Nabi Yusuf dua belas Nabi Ayub tilu belas Nabi Syuaib opat belas lima belas Nabi Musa genap belas Nabi Ilyasa tujuh belas Nabi Dzul delapan belas Nabi Daud sembilan belas Sulaiman dua puluh Nabi Ilyas dua hiji Nabi Yunus dua Nabi Zakaria dua tilu Nabi Yahya dua opat Nabi dua lima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya deui Nabi dugi ka poe moal aya deui Nabi dugi ka poe kiamat Allah 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 la ilaha Muhammadur lanjut ya Ki Jamal Masya Allah ampura ge wanian ngan orang poho ngomong datang ke mana tadi ngomong ya datang ke mana tadi ngomong Indonesia boga segalanya termasuk boga kiai-kiai unik model Ki Jamal unik ya. Ki Sofa unik kos nu senang di hadapan orang pamajikan dua horeng batin atuh Ki Jamal boga kahayang sampai ke ayeuna can jumpot ngadoa manggeus ngadoa bae kuari manehna boga kabogoh naon kabogohna tasbih Ki Jamal kamamana tilok lepas nyekelan alhamdulillah tapi sok ngadoa manehna ya Allah lindungi Bilqis ya Allah sayangi Bilqis nu jadi pertanyaannya Bilqis urang mana ya maka syukur ke Allah jadi orang Indonesia jadi barometer dunia dulur-dulur lamun ka Mekah orang Indonesia dihormat karena adab dan tata krama. Ketika di Mesir orang Indonesia diancungi jempol karena himmah belajar luar biasa. Per hari ini kamari kula ka Mesir kapanggih jeung dulur kula Mas Hoir. Indonesia pangseueurna nu belajar alhamdulillah. Dimanapun Uzbekistan Indonesia angkat tangan Uzbekistan Indonesia sangat dihormat oleh mereka. Nuhun ke Allah dijadikan negara anu pinuh kuwali loba ku ulama loba para santri dan tidak akan pernah kita jumpai corak pesantren seperti di negara Republik Indonesia. Ya Allah ya Robbi Gusti anu agung bangga jasa jadi orang Indonesia alhamdulillah. Bu
Bu, makana sing rajin ngaji nanya punya. Lamun geus ngaji pakai minimal kasalaki kudu hade. Ulah ieu mengaji ongkoh kasalaki kos musuh. Lamun ngahudangkeun salaki lalaunan, salaki capek tas nyiar napakah nyapanya? Tas caramah Ki Jamal capek. Berkaditu pulang peting kadang-kadang tepulang sok ngendong teu na baji pandi. Masalahna naon? Serem kalemburna hadirin rahimakumullah. Di sana masih ada kuok yang berbunyi hadirin. Kuok tonggerek bangkong ceuhai aya kabeh. Ya Allah, eta Ki Jamal di Tangerang betaheun. Caraang Tangerang macak mana teh. Diajak ke mall be sendal dibuka mani Masya Allah. Kula prihatin nempona hadirin. Bejaan Kiai imalin masjid dibuka bae. Naik kalipan dibuka sendal. Barang turun sendal lain kemana aja. Emang tuh boga kula memori. Indonesia negara yang luar biasa. Kalau ada biladul aulia di berbagai penjuru dunia, Indonesia pun biladul aulia. Bagaimana tidak 360 makam wali yang baru ditemukan hadirin di Gunung Karang. Tapi Ki Jamal jarahna lain kadinya. Manehna pernah ngeprank kula. Keur corona kan eueuh acara. Cak manehna tahaji pudoli ngajarahkeun sagala. Ai kula mah ahli sunnah wal jamaah. Jarah teh memang pagawean urang. Kula ndek nempang jarah. Aya nu nanya, "Kaji ka mana?" "Neuk jarah." "Ilu kula menang." "Hayu ilu." Kula kan merenu dianggap santri mimpin jarah. Datang teh Cek Ki Jamal, tah Haji Pudoli keur corona ngajarahkeun sagala. Kula begitu datang ke penjarahan kaget Ki Jamal keur nyapuan hadirin. Ya Allah Kiai sampai nyapuan kieu, Masya Allah. Indonesia negara yang kaya akan ulama, penuh dengan aulia. Alhamdulillah. Indonesia negara yang penuh dengan para santri. Indonesia negara yang beberapa kali akan ditumbangkan oleh Syiah. Modalnya besar, Syiah teu mampu numbangkeun Indonesia. Indonesia akan ditumbangkan kembali hadirin rahimakumullah oleh Wahabi. Yang di Indonesia ada wadah yang besar, NU namanya. Berapa kali mereka berusaha menumbangkan, tidak akan pernah tumbang. Maka cara mereka keroposkan dari dalam, adu domba dari dalam, pisahkan ulama dan habaib, benci mereka kepada habaib, buat supaya benci kepada habaib, buat supaya benci kepada ulama. Tidak disadari itu propaganda mereka supaya Indonesia acak-acakan. Karena kalau NU masih berdiri kuat, mereka kewalahan mensyiahkan Indonesia, mewahabikan Indonesia. Maka sing sadar dulur ulah nuturkeun ka jelema nu hewa ka habaib. Betul. Syaitan mengopina kurang jauh. Mata kos urang mah alhamdulillah, cinta ulama, cinta habaib, alhamdulillah. Bobo ngajinya punya. Tadi ge ngahudangkeun salaki lalauna. Komo ngahudangkeun subuh pencetan sukuna hudang ka, teu hudang naik ka bitis hudang ka. Bitis pencetan ping-ping lalaunan be hudang ka. Teu hudang kene be ka tengah we saeutik mah. Hudang ka hudang dijamin mun nu eta mah pasti. Iyalah. Ieu mah ngahudangkeun salaki. Hudang. Hees bae kos kapinis. Kapinis mehes ge acahna laku. Aya acah kakan deuk sanu meuli. Cak salaki ini sungut sia gandeng kos klakson odong-odong. Ulah daek dipecah. Bersatu. Mereka takut seperti ini diperhitungkan.
Di dalam kehidupan kita melihat siapa yang harus kita jadikan cermin. Ulama orang, abah abuya, tos pupus. Lihat orang berbondong-bondong. Beliau cinta habaib. Guru sekumpul yang nanti akan dihauli. Bagaimana haulannya jutaan manusia. Beliau cinta habaib. Guru-guru kita dimanapun tidak pernah mengajarkan kebencian. Kita harus bersatu dan mengajak persatuan, mengajak cinta atas sesama. Ini penuh resiko saat ini. Tapi resiko itu memang sesuatu konsekuensi. Tidak boleh kita menurun semangat mengajak persatuan. Jangan sampai Islam berpecah belah. Bersatu kita diikat dengan la ilaha. Matak ibu-ibu, bapak-bapak, eueuh deui jalan, bersandarlah ke majlis-majlis ulama soleh yang tidak punya kepentingan. Betul? Anak kurang kena masantren, kena cinta ke ahli Allah, karena cinta ini yang akan membuat seseorang sadar sesadar-sadarnya akan siapa kita. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang kolbunya nyantel kepada Allah, sehingga dalam kondisi apapun ingat baik ke Allah. Nya, keur make baju batur mah eling ka Allah, keur make sendal ge eling ka Allah. Ai urang batur mah keur make sendal eling ka Allah, ingat ka Allah. Urang mah keur salat ingat ka sendal. Ulah seuri ki Jamal. Ku lagi pernah leungit sendal. Kamane sendal leungit bareng kula ka Pandeglang aya di Nuki Jamal. Mantak naon menta bae nya. Barang ditanyakan, "Woi, eta mah sendal urang?" "Ya, suku mah mataan ieu cenah gitu ngomongna." Kan jelema-jelema ikhlas, ulama-ulama khos itu yang laksana air bening, air mutlak, wudu pakai air mutlak, mandi pakai air mutlak. Maka siapa orang yang berpaling daripada ulama seperti itu, maka celakalah ia. Guru urang abah sing sehat panjang umur, amin. Para kiai-kiai sing sehat panjang umur, ya Allah ya Rabbal. Dulur urang di Palestina sing diberikan kemenangan, amin atuh. Ya Allah ya Rabbal. Maka mun teu nempo ka ditu asa aman-aman bae. Ternyata deka masjid ge aya jamaah nu ditembak jarak dekat dadana, paeh di dinya keneh. Itulah biadabnya Israel. Aya jelema di talian sukuna, talian leunguna diseret balangkeun ka mobil. Itulah biadabnya Yahudi. Itulah biadabnya Israel. Urang mah tadi ge alhamdulillah. Subuh aman, zohor tenang, asar nyantai, maghrib ngopi. Nungguan isya pan guday sagelas. Rokok bose babarengan pan. Rokok Madura teh. Hasupna ge bau goreng kejo tah mah rokok teh. Bote. Eta mah asana lin cengkeh kararas daun jauh eta mah teh. Tapi indah bae. Ngalepus ngarokok nungguan isya nikmat luar biasa. Komo zaman baheula can aya listrik pan, lampu teh pan ngentit, laju rokok teh pan dikenyot hurung, lamun dilepaskeun pareum. Ku santri pajar babaturana meureun nuker ngarokok. Men cokot bae ilu sakenyotan, barang dikenyot teh hurung horeng banget guruna hadirin bapak. Ki Jamal eta nu kos kitu hadir we make mau. Loh. Deuk naon deui? Tinggal nuhun ka Allah. Kita punya ulama yang lurus, yang tidak punya kepentingan, bukan anti organisasi, bukan anti pemerintah, tapi berusaha menetralisir perjuangan supaya mereka-mereka yang banyak kepentingan tersadarkan oleh beliau, ulama yang lurus, dan negara yang compang-camping, korupsi di mana-mana, kezaliman di mana-mana, azab Allah akan turun, bisa tertahan oleh orang-orang seperti itu. Betul?
Sebab kadang-kadang pejabat hanya janji, ngumbar janji, maka sekadar perbicaraan kadang-kadang bagusan kene dubur kotok nu ngaluar kendog daripada mulut pejabat yang menjanjikan telur. Hadirin rahimakumullah. Mana coba hayo nungges diuk di parlemen datang deui ka muludan. Mana nungges diuk manehna menang kursi dari sebuah partai punya perahu lalu kemudian tanpa ada kepentingan datang saya ikut rajaban ke datang deui deuk nyalon deui datang deui deuk nyalon aya padewan di dieu lamun aya padewan di dieu malam ieu berarti ta padewan dewan soleh amin atuh. Lamun aya padewan penting iya nu kamari kapilih berarti dewan soleh. Biasana geus kapilih mah adem ke datang deui mundek nyalon. Ngomong deui mundek nyalon. Bager deui mundek nyalon. Hade deui mundek nyalon. Dek nyalon mah ambulan disiapkeun ku manehna Grand Max ambulanna. Begitu geus beres mah ambulana dijual deui. Begitu geus beres mah geus duduk mah ambulana dijual deui. Horeng melain manehna ieu ambulan ge meunang ngagade. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana kalau orang seperti itu lalu mereka duduk menjadi wakil rakyat, lalu Allah benci kepada mereka karena seandainya tidak ada doa orang-orang yang soleh, doa orang-orang yang ikhlas, doa para habaib, doa para kiai yang tidak punya kepentingan. Wassalam, bukan hutan yang salah, tapi tangan-tangan penguasa itu yang biadab dan luar biasa. Andaikan tidak ada tangan-tangan yang durhaka, niscaya tidak akan pernah ada banjir seperti di Sumatera. Betul? Saha eta nunahanan orang soleh, orang yang baik, orang yang ikhlas, orang yang tidak punya kepentingan. Mereka diberikan kepercayaan untuk mengurus hutan, tapi kenapa mereka jadi orang hutan? Hadirin rahimakumullah. Aya ge nu dibere cau belah kanan hayang di belah kiri mah omo enyet. Ngomong monyet na ulah nempok ka dia tuh. Manya aya monyet make peci hidung. Peci hidung ya. Aya nu ngaharamkeun ka Jun. Peci hidung cenah haram. Haram genang maling dah. Ya, pengajian ku ari ararane. Peci hidung aram. Umroh cenah ke Eropa. Deuk main bola meureun teh jelema. Coba munawa ulama, munawa kiai nu tengah penting doa. Nu urang mah kadang-kadang Ki Jamal teu kaburu ngadoa tengah penting. Jam 3 apruk-aprukan di lembur batur. Bener kitu Abaji Sofa? Iya. Ki Jamal, Ki Sofa, ku ari mah tambah Ki Haji Bukhari. Waduh, ti penting di gunung beres muludan. Beledug hees mantog ka kaca. Beledug hees mantog ka hareup. Alhamdulillah Jaki Sopa hadena aing naik mobil. Inget keneh baheula mun keur naik motor di berkatan cau saturuy cauna asak. Asal ngagejlug murag 10. Ngagejlug di murag 10. Datang ka mah tinggal badogolna doang. Masya Allah. Dulur-dulur, mata ulah ninggalkan ulama salaf. Ulah ninggalkan ulama-ulama nu ikhlas, ulah ninggalkan ulama-ulama anu ahli Allah supaya hirup hati orang. Model kumpul di dia, mudah-mudahan orang hirup hati. Amin. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu surat naon? Surat naon? Surat naon? Ayat sabaraha? Geus pokona Yasin belah tereh urusannya. Pan Allah teh dulur ngajadikeun bumi, Allah ke nurunkeun hujan. Ku hujan nu diturunkeun eta taneuh anu tadina paeh, nu tadina taneuh teh bongkor jadi subur.
dipaculan disarubukan dek dipelakan naon tah taneuh mun geus subur pasti jadi. Eta di sawah aya pare aya gandum aya tatangkalan nu baruahan aya tangkal kalapa nu baruahan eta panjang urang didahar ku urang karasa ku urang kadaharan anu hasil bumi na ngajadikeun Gusti kawasa Allah. Tangkal cau emang sarubukna gula jalain teh kebo tapi cauna amis kawasa Gusti. Duren emang sarubukna naon gula lain sarubukna kotoran tapi amis karasa ku urang kawasa Gusti Allah. Hate urang ge sarua bisa jadi dek dipelakan sholawat dek dipelakan zikir dek dipelakan naon bae lamun hate na teu teuas lamun hate na teuas dek dipelakan naon bae ge moal jadi. Maka leleuskeun hate urang ngahiji jeung jelema-jelema anu ikhlas mujalasah jeung jelema-jelema nu teu boga kepentingan iwal Gusti Allah. Lambat laun urang kabawa insyaallah jadi penonton bae heula cak abah entos teh mun ngaji supaya nu ditonton ku urang aya pemain nu jadi idola. Masya Allah aya nu ngaidolakeun si Messi aya nu ngaidolakeun Habib Nurmagomedov. Apal guys sebab gula mah orang kota. Sorry. Iya. Iya kaki Jamal mah listriknya karena kamari jen kebelah. Di orang aya mobil material mobil urut banatnya dicium heran jen. Ya lamun tara ka majlis engkena teu hate mun teu hate engkena moal narima nasehat sakali nyaran nasehat di YouTube ya di YouTube kan gua macam-macam yuk aya nu jarah lain assalamualaikum ya ahlal kubur ieu mah jarah makdum jamaah makoli inna rahmatan makoli inna rahmatan makoli brokoli sawi nuk itu dituturkan aya bae pengikutna ya ulah salah akhir zaman bermunculan jiga-jiga eta jelema cenah hawarik aya nu ngomong wali cak pengikutna aya ukuran aya timbangan tempo we guru-guru urang kitu tante maca Quran makoli maca hadis makoli inna rahmatan makoli pimallah inna rahmatan makoli pimulem makoli brokoli sotomi aya nu nuturkeun aya urang ulah satutur-tuturna tuturkeun ulama anu jelas ulama anu akidahna ahlu sunnah wal jamaah ulama nu teu boga kepentingan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah jam 12:30 urang bade ngiring zikir sareng abah tisim kuring mung sakitu kurang leuwihna nyuhunkeun dihapunten nu leres pituduh ti Allah nu salah eta kabodohan tisim kuring wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.